ieu mah meureunat embung jasa ngaharepan perintah Allah teh. Urang kuari ditanggal zakat sote kapan dibere nikmat ku Gusti Allah lancar usaha tu mantak naon cak Allah ku aing pan sia geus dibere nikmat dimimitina ge dibere lancar usaha sia ta kuari mah geus aya sani soban kaluarkeun eta ta eta make teu daekeun keneh bae komo meureun mun teu dibere cacakan dibere nikmat embungeun keneh bae. Tekos kitu teh. Kuari diberi nikmat maneh teh ieu teh munggah haji mangan saukur 30 juta 35 juta 40 juta hayang plus mah mungkin 70 juta tah eta teh maneh pan diberi nikmat sabaraha taun ku aing sakali bae sia munggah haji tapi teu daek keneh bae buang ka warah itu eta teh insya Yahudian wa insya Yahudian au Nasranian payamut jelema diberi nikmat tapi teu daekeun ka Mekah keneh bae padahal geus disop awas paeh lamun teu jadi Yahudi jadi Nasrani. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah sedengkeun Kangjeng Nabi Musa jeung sahabat-sahabatna yane kaum Bani Israil na diinstruksikeun tindak asup ka negeri eta di mana eta negeri teh yakni kitu Palestina terus datang ke Syam Syria dicek heula ku kaumna 12 qabilah kaum Kangjeng Nabi Musa ngecek ternyata anu 10 memundur lantaran lawan anu luar biasa gelede jeung jarangkung ngabejakeun ka kaum-kaumna teu sanggup kami kudu berangkat ka negeri eta lantaran urang kadinya tapi nu dipumping ku Yusa bin Nun kikalib nah ieu mah nyana mah teu ngabejaan ka kaumna ngan sakadar bebeja ka Kangjeng Nabi Musa alaihis bebeja nyana ka Kangjeng Nabi Musa ya kaum teu galode mah Kangjeng kumaha ulahna le gedena Kangjeng Nabi Musa pokoknya mah orang berangkat lawan sebab instruksi Allah moal pati-pati orang diinstruksikan ku Gusti Allah lamun memang ieu urang bakal cilaka moal kajen kuku kajen teh jarangkung gede pasti ieu tanagana mah lembek kitu cak Kangjeng Nabi Musa moal pati-pati orang diinstruksikan asup kadinya kita ngalawan jelema-jelema nu aya di dinya kecuali eta jelema teh moal henteu cak Gusti Allah eta teh sangkilang jangkung sangkilang gede ge naonan pasti eleh kurang bener oge cak eta Kangjeng cak Yusa mantap nyana mah geus teu ngabejaan ka kaumna tanya ku kaumna Yusa kumaha eta sanggeus dicek di ditu di Palestina jelema-jelemana kumaha menang kurang kajian kumaha kami madek nurut kumaha cek pimpinan baik tah nu 10 golongan mah mayoritasna nu lobakna luar biasa ngomongna ka masyarakatna ka kaumna ye urang datang ka ditu teh ngan ngadon disintrekan doang ge pae bayangkeun ku sia kumaraneh kabeh aing bae cicing di hadapan ceulina eta tiis jadi ceulina bae eta bisa pake nyiuhan luar biasa paneta ceuli bisa pake nyiuhan ku sia bayang tah mah gede jasa ulah nyaritakeun gede ceulina bae heula ceuli aju aing cicing pajar tangkal kayu horenganan eta amparan sakitu empukna horenganan kanjut bayangkeun coba ku sia ya Allah ya Rabbi mun teh nyaho mah mun nyaho mah mun teu aya nu ngarokok haju nyeclek mah kadinya hatu aing terus bae ngeunaheun ngan nyeclek kaju kagulung ajar kiamat ku aing teh cak anu bohong na eta mah ku gede-gedena teh kos kitu masyaallah luar biasa tah eta kaum teh harita atuh arembungeun milu cenah lain lawanan urang atuh tambah kos makana lain lawanan tambah tugas gitu mah sin atuh urang eta teh Allah mah ndek nyieun kamonesan teh model kos kitu jelema biasa titah ngalawan jelema jangkung gede tapi ieu perintah Allah
urang nu laletik titah salat sapoe sapenting 5 waktu. Ai baheula nu galaledengan sawaktu doang. Baheula mah pan jelema teh 2 kali lipat urang ye. Jalangkungna teh 2 kali lipat urang, lamun urang 1,5 meter, nu baraheula mah 3 meter, tapi salatna ngan sakali doang. Aya nu magrib doang, aya nu isya doang, aya nu subuh hungkul. Urang mah laletik tapi 5 waktu pan pohara. Nu mantak haju loba nu qoid ge ieu. Teu kararuateun salat. Ieu, tapi pan dirasakeun ku urang makin salat makin ngeunah. Malah tambah jeung rawatibna qobliyah jeung badiahna. Malah mah hayang keneh salat tambah salat duha, malah hayang keneh tahajud. Beuh, mantap keloba nu geus tarangna harideung dipantau-pantaukeun. Ieu teh Quran ku ngeunah-ngeunahna ieu salat geunaheun. Masyaallah. Teh kos kitu. Gusti Allah teh nyieun kitu kamonesan seperti eta. Nah, ieu umat Kangjeng Nabi Musa nu 10 ngomongna kadari qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Wahai Musa, cek kaumna nu 10 golongan, inna lan nadkhulaha, kami kabehan moal asup ka eta ardal muqaddasa abadan, datang ka ilaha ge moal bae kami mah. Madamu fiha salila jelema-jelema nu jarangkung gede teh aya di kota eta di negeri eta, kami moal ka ditu, datang ka ilaha ge moal bae. Ku ari mah ulah hese-hese Musa, ari mana deuk maksakeun mah ka ditu, cak kaumna ieu, fadhhab anta wa rabbuka, maneh bae berangkat ka ditu duaan jeung pangeran, perangan habek. Eta ngomong teu kira-kira pan. Eta ngomong nyungkun pohara jasa. Musa, ai maksa-maksa teh mah. Tadab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Maneh bae Musa berangkat ka ditu jeung nu nitah ka maneh pangeran. Los perang duaan ka ditu, inna hauna qaidun, kami mah deuk di dieu bae moal perang. Gideug Kangjeng Nabi Musa, masyaallah, ieu si kaum ku pohara-pohara. Kangjeng Nabi Musa di dunia langsung prihatin, hatena kurang kumaha memehna geus dibere nikmat nu sakitu luar biasana. Dibere nikmat kamonesan ti Gusti Allah anu luar biasa. Jajaba ku ari teh dibere awak anu sakitu poharana, gararagahna, jangkungna, gedena, sedang aya diinstruksikeun titah perang moal semata-mata dititah ku Gusti Allah, lamun moal pimenangeun, tapi geuninganan geus kapiheulaan ku perjerih, geus kapiheulaan ku borangan sieun. Tati dinya Kangjeng Nabi Musa prihatin komo meureun mun teu dibere nikmat. Ieu mah meureunna bung jasa ngahareupan perintah Allah teh. Urang kuari titah ngazakat sote kapan dibere nikmat ku Gusti Allah lancar usaha tu mantak naon cak Allah, ku aing pan sia geus dibere nikmat. Dimimitina ge dibere lancar usaha sia ta kuari mah geus aya sani soban kaluarkeun eta ta eta make teu daekeun keneh bae komo meureun mun teu dibere cacakan dibere nikmat bungeun keneh bae. Takos kitu teh kuari dibere nikmat maneh teh ieu teh munggah haji mangan saukur 30 juta 35 juta 40 juta hayang plus mah mungkin 70 juta. Eta teh maneh pan dibere nikmat sabaraha taun ku aing sakali bae sia munggah haji, tapi teu daek keneh bae buang ka warah. Itu eta teh insya Yahudian wa insya Yahudian au Nasranian. Payamut jelema dibere nikmat tapi teu daekeun ka Mekah keneh bae, padahal geus disop awas paehna mun teu jadi Yahudi jadi Nasrani. Eta pan ancaman ti Gusti Allah, dibere nikmat heula ku Gusti Allah teh. Ya Allah. Wari urang diberi nikmat teh geus teu kahitung nikmat wa ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dibere sehat, dibere boga mobil, dibere boga motor, pamajikan geus sehat, malah marencana dek nyandung di jeung urang Lampung, mun teu kanyahoan kuno kolot mah. Nah, eta teh apa nikmat tah. Mantak naon gunakeun urang pake ibadah, ngaji. Keur teu ngabesan mah heula ngaji. Juk gitu pakai ibadah sholat di lembur urang ja urang atukeun ku Gusti dibere rada alhamdulillah jelema fakir miskin dan rada kesulitan bantuan nikmat ti Gusti Allah gunakeun ku urang
Masya Allah eta Allah teh neuleukeun ka urang gerak urang teh pan dideuleukeun ku Gusti Allah lain dideuleukeun jak memang gerak urang ngagena ngagerakeun Gusti Allah dibere nikmat teh lah kaum Kangjeng Nabi Musa prak ngomongna kos kitu Musa mencak ngomong urang mah kami mah moal ka mana moal nurut ka maneh kajeun teh dititahan kami mah teh hayang ai hayang teh mah tuh sia bae ka jeung pangeran los kali itu perang duaan kami mah inah hauna kok irud deui di wae cak Kangjeng Musa eta ngomong lamun dicikupakeun kos kitu tah ngomong cikupak ya Allah ya Allah kepada Kangjeng Nabi Musa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi ngadua Kangjeng Nabi Musa qala Kangjeng Nabi Musa rabbi pangeran abdi inni la amliku illa nafsi abdi masanya nabi tengah milik naon kecuali awak abdi wa illa akhi jeung keluar kecuali dulur abdi Nabi Harun wala amliku gairahu tengah milik kasalian abdi jeung Nabi Harun abdi mangan saukur abdi bae jeung dulur abdi jagening kaum abdi mah teu daekeun ngadukung kana perjuangan nu diperintahkeun ku Gusti tidinya ngotot Kangjeng Nabi Musa fa ajbarahum ala taat maksa ka kaumna yakni ka Bani Israil supaya taat dulur ieu mah lain sambarangan parentah Allah ieu moal kumaha hayu urang perang ka ditu ulah deuleu gede jeung jangkungna ulah deuleu jauhna pokona mah ieu mah instruksi ti ku pangeran kayak aya hikmahna yuk urang ka ditu tetep bae embong cak kaumna inna hauna qa'idun kami mah deuk di dieu bae los maneh Musa ka ditu jeung dulur maneh perang duaan apa ka ditu kayak aya kabarna ka dieu nah tang ngalecehkeun jasa tentang kaum kos itu tang ngalecehkeun jasa Masya Allah kos di lembur urang nongtrong dulur ngararaji hayu urang mumpung hirup kene mumpung dibere umur urang ngararaji cak kaum-kaumna teh Allah sia bae ngaji jeung tongtrong leg habak ta tongtrong cara jeung kitu ngan teu ngomong doang teh urang lembur teh ngomongna karari itu teh ngajebian ta eta teh kos kitu teh ulah kukumaha tenang ngadoa Kangjeng Nabi Musa sakumaha tadi maksa ka kaum kang Bani Israil supaya nuturkeun supaya taat kana perintah Allah tetep bae kaumna babagi maneh-maneh kami maneh-maneh kami cek kaumna Musa kami lain teu nurut kapan kamari mah kami ge nurut ngan ai kieu-kieu teuing mah ti merangan jelema nu jangkung gede ke heula atuh Musa los anjeun bae ka ditu Kangjeng Nabi Musa eleh deet ngadoa ka Gusti Allah fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti jageus dipaksa ku abdi geus diajakan maksimal ku abdi ku cara kumaha bae geus didongkrak ku abdi ku dalil-dalil ku cara-cara abdi tetep bae teu daekeun abdi mayeuna mah menta kieu bae Gusti la fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti misahkeun bae Gusti pisahkeun bainana antara kaula wa bainal qaumil fasikin jeung antara kaum-kaum nu fasik coba hayang nyaho tah nu parasek teh kumaha ieu Kangjeng Nabi Musa ngadoakeun kapan diancam ku Gusti Allah pan maneh mah tugasna ngajak tapi pan ieu haju ngadoakeun kituan Musa ngan diijabah mah diijabah geus teu kuat-kuat teuing mah ngan eta aduh make jeung hayang fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin gas ayeuna mah pisahkeun bae Gusti abdi jeung kaum abdi fasikin geus ka ditu pan Kangjeng Nabi urang mah teu pernah ngomong geus kitu teu pernah ngadoa kos kitu Kangjeng Nabi urang mah diciduhan Kangjeng Nabi urang mah geus kaluar tidinya kakarak diusap unggal deuk salat subuh diciduhan tenang we Kangjeng Nabi ke diusap unggal deuk salat diciduhan hiji waktu nu nyiduhan Kangjeng Nabi panculak jeung ka mana ieu nu nyiduhan teh keke muriang apa naon cek cenah teh inu nyiduhan eueuh mata salat subuh teh tuh haji bae panjenengan teh neangan Kangjeng Nabi Muhammad teh neangan nu nyiduhan teh ka mana barang terang gering muriang bener kula biasa diciduhan istiqomah cek Kangjeng Nabi teh ye aju eueuh ka mana ieu kula teh muriang hampura Muhammad poe ieu mah teu bisa nyiduhan cek teh kula cenah nina ngasana cek Kangjeng Nabi teh
Muhammad di Ciduhan bae maneh mamanin teu naon geus lah walau mah kualimah kulantaran di Ciduhan maneh teu ngalawan kula deuk asup Islam kualimah asyhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadan abduhu wa rasuluh deuk kumaha deui Kangjeng Nabi teu pernah lamun urang keur liwat aya nu nyiduhan goblok beureun sia aing teh nyaho urang bojong tolol meureun sia aing eleh turunan aing ge bojong loba kene goblok geus kakarawat bae can gelut cadaon huntu geus umplak kakarawat eta kos kitu urang teu leuleui urang mah teu deudeuh urang mah pugu eta teh sabenerna mah teu nyahoeun pan nyiduhan komumun nyahoeun di Banjar pondok 2 tingkat satingkat 2 tingkat isuk-isuk teh pondok Dararopi baik itu tah urut peuting teh kopi panaya keneh di dinya atawa urut kopi peuting teh diucek ku cai panas urutna dek dipicen ka jandela pas kiai liwat ka dinya kenapa kiai ka dieu eta kiai sugan tangga sugan henteu kukurung we ka dieu kitu tah Masya Allah nyaho-nyaho teh itu nu liwat kena kopi kusanya kusia satu si jelema di dalam orang kiai atuh lamun urang bojong jadi kiai na goblok aing kiai ye kudu disimbreh ku kopi aing goblok sia diancam sia ku aing murid pantungtuna mah teu beres eta kos cara aya di pondok posok pesantren santrina aya meureun 20 mah di santrina teh sok ngalaan nangkang ora nangkang ora disayurkeun ku santri gitu apa tolol sia ka dieu dek aja pada kalaan nang kaing hah dek kalaan nang kaing bersih jadi pamalingan kawe meureun teh bubar sia kabeh awas sia ngalaan nang kaing tolol mereh henteu naon henteu bubar santri bubar eueuh santrian Masya Allah ayah Banjar mah paneta lain kos gitu tangkal kalapa kunyana geus dihalalkeun bisi aya santri urang mana bae jeung saha bae haju ngalak ka kalapa ayah teu bebe jadi halal eta pohara jadi kiai teh mantak atuh geus dihalalkeun kitu tuh santri sadaek da tuh ngan teu dituar doang tangkalna Masya Allah eta kiai tuturkeun mah kos kitu mantak kula inget bae mantes pesantren di Garut ya deuk pesantren ka mana ulah sakal marum ka ditu bae ka Banjar bae ih hayang ka anu hayang ka ulang geus kadinya bae teu nyaho sasakalana teu nyaho sejarahna kadinya bae pesantrenna kadinya datang kadinya pan karolot kiaina karolot ngaji bada Isa teh diajengan kakak almarhum Batul Muin jilid 2 bismillahirrahmanirrahim hes santri mayak hes kabeh ban kula mah anyar ji cukup ini berjamaah hes mereka aya ta nu saurang teh nu saurang atuh geus kitu ngaranna ge santri harare SKB ieu atuh mangsi di ka dieu-dieun tah dikaleungeun-leungeunkeun coelan masih kula nanaon teh budak mangsi dikaleungeun-leungeunkeun bener bae geus bangsa saparapat jam udang cek kieu teh udang pannya kadari karena banget kabeh atuh hari deung kabeh geus ara rondo aja tetep budak oh maksudna berarti eta nek nyalahakeun saja bae nek jalakeun saja mun hideung jakunyana keneh mun kitu mah ku urang jeung ku jakunyana eta kos kitu teh kiaina kolot bebeja meunang 2 bulan teh bah lari pindah beja kiaina geus kolot tilok nyurah kiaina kaduk di dinya bae didinya bae ulah pindah ulah aya yang boga surahan ulah geus didinya bae kata kolot teh geus nyahoeun daripada boga surah macem-macem tapi turunan kiaina eueuh nanaonan ieu mah turunan wali ka ditu tak Masya Allah ayah Banjar teh putra Mama Ilyas teh anu pernah kieu keur jamiahan teng oh ruh Mama Sobari naik ka luhur maot Mama Sobari kita kadeuleuan roh kadeuleuan ku nya mah pan urang mah atuh boro-boro roh orek gitu kadeuleuan roh kadeuleuan oh roh naik ka langit maot Mama Sobari ya Allah ya Rabbi roh kadeuleuan eta ku Mama Sobari teh murid Mama Khalil Mama Khalil Bangkalan teh jadi deket jasa nasab ilmuna ka para wali paingan ti teh didinya bae
oleh kos gitu ayah mata tanggal kalapa nu ieu kabeh beusi ku santri di aralaan halal caknya teu kudu bebe jadi bahkan loba empang napanya lauk emas geledek beusi aya santri nu ngaralauk halal keneh we atuh santri bebe akal we ku santri unggal poe ngalahan lauk guru nanti dijualan doang ka lauk eta gua ku soleh nah ieu mah kakarek ngalagori bae goblok sia ka dieu sia deuk Haji Amil pada kalahan gori pamalingan sia balik sia atuh balik kabeh santri ngan 15 balik kabeh eta geus kitu jadi leuleuna pohara madak Imam Abi Yazidil Bustami ditanya ku muridna mama abdi mah rek naros bae saumur hirup ieu nu paling bungah naon 2 cek nya saumur hirup ku nu paling bungah 2 naon kahiji cenah kula eta keur di masjid datang-datang aya nu nampiling we jebret ngeunaheun cek nu nanya sia aya nampiling eta nikmat jasa cek nya teh ngeunaheun jasa masyaallah nomor kedua kula keur cicing di sisi aya nu nyiduhan blok ka dieu kabeget asana nikmat 2 saumur hirup nu nikmat teh eta sebab didinyalah pula diangkat jadi wali naik derajat teh ketika ditampiling ceger oh iya gerak Allah langsung naik derajat begitu pula sakali deui keur geus manteng ibadah ka Gusti aya nu juduhan juplok bae kula sadar ieu teh gerak Allah langsung bae naik jadi kutublek eta lah kanikmatan kula urang mah teu nyaho maknana sih di ciduhan teh atuh nu nyaho nu kadeuleuna atuh silat besi Cibande geus kieu-kieu emang aing geus kebal teu ngalegel jelema. Teh nyaho mana? Lamun nyaho manana mah urang keur dimuriangkeun teh keur deuk diangkat darajat tinggal narimana sadar apa teu sadar. Ditampiling teh gerak Allah teh. Urang teh tinggal narimana bae kumaha mun narimana sadar sasadar-sadarna ieu teh moal semata-mata ditampiling lamun teu digerakkeun ku Allah naik derajat urang. Lamun urang hajo nyileuk tolol meureun sia turun derajat urang mun urang geus diangkat jadi wali turun mun encan jadi wali mah merosot tamah atuh mantap ieu jadi kiai teh nu hesena teh lain maca kitab lain maca kitab mah gampang nu hesena teh tak ketika masyarakat ngomongkeun ka urang kiai kos kitu dituturkeun ulah kieu ondo tamah tah eta teh narimana urang alhamdulillah meureun manan kitu ge eta teh nang gerak Allah aing teh teu bagus naik derajat urang tek naik ulah aja awas yang ngomong deui tuluh siapa tak ilmu eta nu hese mah ilmu maca kitab maca kabeh gebara bisa tah ketika di lembur teh aya nu ngahina teng kumaha sikap urang kamana ieu loyogna batin urang masya Allah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah moal tangkap teh dicoba ku Gusti Allah SD bae ge dicoba dek naik kelas atau komo ieu pisolihinin piwalieun coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batin da sadar sasadar-sadarna narima naon keputusan ti Gusti Allah urang aing ngadoa mah bisa bae narima teh kitu dan kitu ngaranna ba'dal qada kitu narima ba'dal qada ngeunaheun jasa ta doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokeun ku Gusti Allah gering dikodokeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang tek eta nu hesekna deuk naik pangkat teh kos kitu ieu Kanjeng Nabi Musa ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti jawara pan Kanjeng Nabi Musa mah mantap doa lagi kos kieu waktu dah Kanjeng Nabi Musa mah terkenal jasa jadi lantaran boga lawan Firaun jadinya nama luar biasa ieu nya Kanjeng Nabi nya Rasulnya jadi jawara ieu na ge teu kecekel kuduan nya gede sebab lawanna Firaun Pak mantap ngomong lagi capetan Kanjeng Nabi Musa mah jelema na tangkas gagah sebab disesuaikan jeung lawan Kanjeng Nabi urang mah leuleuy
euy nyaahan dedehan asihan boro-boro kanu bager kanu teu bager ge boro-boro kanu nurut kanu teu nurut ge masih keneh didoakeun keneh bae masyaallah alhamdulillah urang boga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di mana engke hudang teh lain mikiran sorangan umat kula mana hudang ti kuburan teh nya mah henteu mikiran sorangan nabi-nabi nu sajen mah kumaha aing nya mah hudang lain ummati mana umat kula nu pangeulana ditanyakeun ku nyana ayeuna Jibril cekeuna mana Jibril malaikat Jibril aya datang ka dinya aya naon cak Kangjeng Nabi Abu Bakar mana Sayyidina Abu Bakar Umar mana Utsman mana Ali mana tak ditanyakan maksudnya adalah iya umat gerak tulungan hayu gerak kami ada mikiran umat pan pohara jasa mata rugi lamun kuari teu loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rugi jasa lantaran teu kadere sinarna lamun urang sering maca sholawat mah kadele tuh urang Cikupat tuh sering maca sholawat tuh ngan budak teu bagus jeung maca sholawatna ya kurang hayang naik pangkat adalah aduh Kangjeng Nabi ya Allah matagi ngadoana pohara Kangjeng Nabi Musa lantaran jawara aju boga lawana Firaun menang jeung Firaun teh ieu kaumna kuari buang kawara teu nurut kana instruksi ti Gusti Allah nu disampaikeun ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam tah geus bang kawara aja saya tepan ngomong pohara tah geus kieu bae babai cak kaumna tuh ayeuna mah lah cak kaumna ieu idab anta anjeun bae Musa warabbuka jeung pangeran anjeun kaditu pakotilah hauna inna hauna qain perang maneh duaan kami mah deuk cicing bae di dieu pan eta ngomong lain lalagaan nyungkun anu pohara jasa ngajebian anu pohara jasa sia kaditu mantak Kangjeng Nabi Musa setelah maksa supaya taat tetep bae taat ngadoa fafraq bainana wa bainal qaumil fasiqin besi pisahkeun antara abdi jeung kaum buang kawar para rasek pisahkeun hai nyawa coba tungtungna beakan amat Musa cek Gusti Allah tengah doa ai geus eta nurut Musa beakan abah ye tapi ku Allah diijabah qala fa inna muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fa innaha cek Gusti Allah qala ta'ala lahu ngajawaban dua Kangjeng Nabi Musa fa innaha sanyana Abdul Muqaddasah yakni Palestina Syria terus ka ditu muharramatun alaihim diharamkeun ka Bani Israil nu bangkawarah ka pasikeun kudu arah asupnya na kadinya moal bisa asup antepkeun bae 40 sanatan 40 tahun nya moal bisa asup kadinya antepkeun Musa 40 tahun yatihuna yata'ayyar bakal dibere bingung bae kaditu moal bisa balik ke moal bisa muncak urang mah yatihuna teh kasarung cek bahasa wetan mah di urang mah kasarung teh artina kata limbang kadinya deui tah ieu kos potongan bapak kata limbang kadinya deui kana kolot teh kata limbang ngaranna eta mun nya kata limbang eta kasarung cek bahasa priangan mah kasarung kata limbang bingung kadinya deui liwat kadinya deui ta eta teh bakalna kos kitu belakeun Musa lantaran maneh geus ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin ku kaula eta kaum nu buang kawara teh bakal dibere ka sarung kata limbang balik moal bisa kaditu moal bisa 40 tahun kata limbang 40 tahun Abu Nawas pas perapatan kata limbang kumaha Abu Nawas tenang aya kene cara kumaha carana panon lain kumaha tuh carana make hitung-hitungan lain kumaha porosotkeun calana sia pan pelersian nu gede mana Abu Nawas mah aya deui bae pan tah nu gede mun kakaler berarti urang kakaler nu bener ya bener aing mah porosotkeun nah ieu gedean dua kakaler yuk cak nyana teh ieu hitung-hitungan di mana yuk kos kieu lahir Abu Nawas atau kasir mantap kurangnya gitu lamun set kayak kasarung atau kata limbang cekel peler mana yang nurada gede ayo pas kebenaran orang nyekel nu babaturan buruk iya nu gede mah
Ya Allah aya ge eta punawas dah ieu fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna filat bakal bingung nyana bakal kasarung nyana dirinya katalimbang bolak-balik dirinya bae eta teh kira-kira katalimbangna teh adalah arba'ina sanah 40 tahun bener bae eta cek Gusti Allah fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin Musa fala ta'sa ulah putus asa anjeun ulah prihatin anjeun terhadap kaum-kaum anu fasik geus ulah dipikiran maneh ibadah ka Allah ajak umat anu nurut jelema-jelema anu teu nurut ka anjeun nu fasik fala ta'sa ulah dipikiran atakeun konsep ieu urang ge kitu ajakan masyarakat sekali dua kali hayu sing leuleuy ajakan geus bener-bener buang kawarah kita ulah main bae kita ulah ngadu kotok bae malah mah kiaina ge dititang adu kotok deui hayu kiai ka dieu hayang nyaho ieu pale heula ieu kolong hayang naon pale mah di kieu ge diseket-seket heula hayo pale heula kiaina dititang pan eta bang kawarah jasa kiai teh dititang adu kotok ditungtung mun teu awas golok ieu sia tadi hiji tempat mah pan kos kitu eta tinggal kiai bae atuh kebal-kebal haju kiai negara sepan teh ieu keur carita dakwah nah ieu konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin ulah bingung ku sebab kaum fasik ulah putus asa ku sebab kaum anu fasik maneh bae yuk menuju ka Gusti Allah nu nuturkeun ada nu teu nuturkeun urang kos ngabangun masjid ngabangun masjid teh engke ge aya bae nu kernak-kernik ngomong teu pararuguh di lembur teh ngabangun musola kitu keneh encan kabadanan mah komo ta eta teh ulah didengikeun jelema hiji ulah geus kajen fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin nu hiji fasik antepkeun urang mah terus bae kege nyana ku galedeg gege artinya maknana engke makna kos suku galedeg kumaha alum engke ge antepkeun bae geus urang-urang bae ngabangun jadi titah ku Allah ieu sakawasana samampuhna ke jelema nu nangtangan nu ngomong macem-macem teh deuleukeun sebab hakikatna mah lain ka kiai berarti nyana anti ka Gusti Allah asal geus anti ka Gusti Allah nentak ka Gusti Allah tinggal dideuleukeun bae tinggal dideuleukeun tah ieu fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin fasik berarti nyana tengah dukung karena siar-siar agama Allah antepkeun deuleukeun coba hayang nyaho tungtungna mah pararah ieu kabeh atuh pararah nyana pae nu ngabangun ge pahieu ngan ke di akhirat da bakal kadeuleuh jeung ka tempat da ieu keur leuletikanana belah dieuna nyeun pondok pesantren teh kadeuleuhna mah kudu didukung bae tungtungna mah mitohana bae ngalawan mitoh ajak mitohana nyeun pondok mah di dieu bae ceng di dieu ye geus di dieu ye geus alhamdulillah tanah abah masalah aja sia teh atuh pan salaki anak abah geus ande teh anak abah sia anak abah geus di dieu tah geus ngariung diajak sakali doang teu kaajak ka mitoha diusir begitu keinginan teh ieu tolol teh budak di dinya giliran kuari bae aing teh diajak padahal ngariung teh diajak sakali mitohana eta masyaallah ngajang hilek bae ieu kunaon abah oranganan teh diajak ngariung padahal teh aya tadi lembur tah mitoha teh diajak ngariung bae ngajang hilek tah eta kos kitu masyaallah dibere berkat ya dipicen berkat berikutna teh aya abah teh diajak dibere berkat da bae dibalakeun ka imahna buang berkat jang mau ka sia tah los jang sia eta ngajang hilekna luar biasa diusir tung sia rek ke pesantren mah lu bari kitu tah eta teh mitoha bae kos kitu masyaallah aya nu jeung kolot sorangan dibiayaan dipasantrenkeun ku kolotna dipale-pale ku kolotna dikawinkeun ku kolotna dipernahkeun nyeun pondok ku kolotna kuari geus aya nu ngaji kitu boga santri aya lah 10 20 mah eta kolotna gajang hilek bae teu resepeun ka anak parkeur ieu mah santri geunang saha nang eta teh ka kawasan Allah mah kos itu kolot geus ieu bener menyeun pasantren mah geus itu teu ngahormat saeutik doang tah eta kos kitu tah ieu pagawean syiar agama Allah teh kos kitu hese jasa ka endek maju teh tah konsep
fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Geus ulah ditolerir jelema-jelema fasik mantap urang-urang bae coba ge make konsep ieu insyaallah nurutan konsep Kangjeng Nabi Musa alaihi langsung ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Gas kuari mah tenang Musa fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Bener bae eta begitu Kangjeng Nabi Musa menang jawaban diantep ku Kangjeng Nabi Musa eta kaumna didinya tadi jurang ti kebingungan kasaru urang ka mana dek balik ye caknya yuk urang baralik hayo urang balik. Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harumna kemudian nama atuh cicing bae duaan ngajauhan ti kaum eta berangkat ningali daerah Ardul Muqaddasah. Iya kaum saya orang balik berangkat balik kan dia ya berangkat mimiti bada maghrib kunaon subuh aya di dinya deui cepan urang aya di dia deui salah ya ganti pemimpin sia ka mana ieu balik urang ka ditu tuh ka arahna ka ditu ih jalan ka ditu kajen kukungnya ya berangkat tas subuh maghrib aya di dinya deui kitu bae 40 tahun. Coba eta kakawasaan Gusti Allah mah endek nyarungkeun jelema endek ngabingungkeun jelema endek ngitu ngabalingerkeun jelema eta teh kapan daerah anu biasa sabenerna mah yeuh ka dieu balik mah cek saurang teh berangkat hayu tuturkeun sedengkeun jelemana 600.000 sitamiati alpin berangkat hayu berangkat kabeh 600.000 jalan bener mah bener cenah ieu ka dieu ieu kunaon tuh berangkat isuk-isuk maghrib aya di dinya deui ieu urang balik deui ka dieu sia si gara-garana ini tuh teh atuh mah bengkol ka katuhu urang kakeca ieu ayo balik deui ieu bener mah ayo berangkat geus sia tuh jadi pamimpin balik asal berangkat isuk-isuk maghrib kan ka dieu deui ieu urang pokoknya di dieu bae wah eta 40 tahun eta kikituan 40 tahun Masya Allah ngailah yatihuna fil ardi bingung nyana didinya 40 tahun terus-terusan di mana berangkat isuk-isuk sore aya didinya di berangkat sore isuk-isuk aya didinya hatan qorodo marah-marah teu kararuat atuh paeh mulai ti sataun geus aya nu paeh 1 2 3 4 datang ka 20 tahun pararaeh teu kuat tapi tetep nyana berusaha deuk kaluar ti dinya ugal paeh berangkat badek balik maksudna ke kadinya deui ke paeh aya ke berangkat ti ka dieu meureun balik beuyeuh ka dieu breng ke ka ditu sore mah aya di dinya deui nu paeh deui 600.000 teh ya hatan qorodu kulhum pararaeh kabehan illa man lam yablugil isrid kecuali jelema nu can nepi kana umur 20 tahun. Tanu umur 20 tahun mah ke bawah ta eta mah disalametkeun ku Gusti Allah henteu maot. Nu maot mah ti 20 tahun ka luhur. Yang pantes ya aki-aki mah paeh ge atuh. 20 tahun ka handap ku Gusti Allah can dimaotan. Jumlahna 600.000 600.000 entak wa mata Harun wa Musa fitih Kangjeng Nabi Musa sareng Kangjeng Nabi Harun maot didinya di jurang tih Kangjeng Nabi Musa maot didinya Kangjeng Nabi Harun ge maot didinya maka jurang tih teh rahmatan lahuma jadi rahmat ka Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harun wa azaban liulaika jadi siksa pikeun kaum-kaum nu pararase kabeh mah didinya blek pararaeh kabeh 40 tahun bulak-balik jadi siksa ku Gusti Allah. Masya Allah mantep Kangjeng Nabi Musa mangadoa ka Gusti doana ayyudniyahum minal ardil muqaddasah ramyatan bihajarit Gusti abdi mah mun maot nyuhunkeun bae sabalangan bae ta kadinya tah ka Palestina sabalangan teh memehna lah deket berarti mentak diijabah ku Gusti Allah jadinya langsung Kangjeng Nabi Musa dipanggil
dongeng dipanggil nandusa kumaha didongengkeun teh jol Kangjeng Nabi Kang malaikat Jibril alaihi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mananta anak Jibril naon Jibril gade hebat jasa Kangjeng Nabi mah ka Jibril teh tenang we. Iya instruksi ti Gusti Allah mal kebal deui cenah mah. Oh masalah naot penting di dia deket ka ditu nya ka Ardul Muqaddasah. Geus pamitan bae pileuleyan ke paprok we ke. Geus bae Kangjeng Nabi masa di dinya bae. Saminggu kemudian datang malakal maut diutus ku Gusti Allah. Waalaikumsalam. Ananta ana Israil malakal maut. Naon gede tugas kula nyebutnya embung jagain ya Allah kalau kamu mau kapai gitu iya cakang malakal maut kiamat sih jadi serius ya baik kula mah tugas embung jagain itu mau kapai gitu sanggeuk aing teh cek malakal maut kula mah tugas tugas bejakeun ka ditu embung maka gitu laporkan nu ngaran Musa moal wakayang pae bejakeun cek malakal maut aing kumaha bebejana ka ditu aing bisa carekan cenah ku Allah ieu ngadoa Kangjeng na eta malakal maut Gusti hamba Gusti ngaran Musa teh nabi Gusti rasul Gusti diinstruksikan maot pae embungeun ja kudu kumaha kula mah bisi kasalah embungeun kumaha Gusti ai embungeun mah bejakeun bae ya dibere umur panjang gitu tendenkeun dampal leungeunna ka sapi tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeun jana eta adalah umur panjang Musa bejakeun sakitu bere umurna datang deui Assalamualaikum Waalaikumsalam nyambut nyawanya lain nambahan nambahan geus lapor ka Gusti Allah tambahan sakumaha cenah hayangna sakumaha mung setahun 2 tahun mah panjang cak Gusti Allah hayang panjang umur eueuh masalah dampal leungeun tendenkeun ka sapi ka nyeplek tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeun anjeun eta umur maneh sakitu atuh loba pemerintah mah ribuan tahun heueuh sakitu lamun geus beak mah paeh keneh bae jadi paeh-paeh keneh paeh-paeh keneh mah kuari bae ke paeh kuari paeh asal menang ridho Allah geus ridhoeun kan ridhoeun geus kuari bae nu bener ye geus ngamuk engke pan ngamuk bae bener ka Kangjeng Nabi mah moal ngamuk moal geus ridho jasa ye kuari ridho pan kamari hayang atuh mah hayang panjang umur bae heulanan pikiran nah ai panjangna ribuan tahun ke bakal paeh-paeh keneh balik naon kidinya ngising didinya kuari bae geus di dieu teh ta ieu hayang saromyah minal adil muqaddasah sabalangan ka adil muqaddasah geus di dieu cukup di dieu deukeut berbaring Kangjeng Nabi Musa langsung dicabut nyawa cak Kangjeng Nabi Musa jeung geri goreng ngomongnya nama keur dicabut nyawa ngeri sudah teteh geri cak lagi geri jasa aduh masyaallah lalaunan atuh ieu sakieu teh panglalaun aya waduh leuwih laun ti kieu cak eta lalakon Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu teh geus laun tah masyaallah cenah pohara ya mah oh cabut Allah amanatnya na ka kaumna ka Kangjeng Nabi kanu sejen-sejena ka kaum ka Yusa di mana kuring maut didinya kuring kubur hampir kitu Nabi makos Kangjeng Nabi urang di mana kuring maut didinya kuring kubur mantak mautna di bumi Siti Aisyah didi jadi kubur dan tah Kangjeng Nabi urang ge di tempat maut didinya dikubur ieu ge Kangjeng Nabi Musa didinya dikuburna urusan biasa terus raten dikubur didinya nah maka peti Kangjeng Nabi Musa peti nolol tah sekitar bangsa 20 cm baheula mah 20 cm eta teh diurugan di zaman Kangjeng Nabi Musa na diurugan ngan ku Gusti Allah supaya kanyahoan eta taneuhna asal diurugan eueuh deui luhurna 20 cm jadi katingali bae
Kayak diurugan deui ku masyarakat itikal kuburan Kanjeng Nabi Musa di Zarahan biasa. Kayak kebal seminggu 2 minggu eueuh deui tanya tetep petina kadeulean bae. Teu bisa teh kadeulean sebab ieu mah jawara. Jadi supaya nyata kadeuleut tapi didongkel mah didongkel. Dek dikajerokeun teu bisa. Ini tutupan taneuhna nyingrai deh. Coba urang gali kuari mah dikandapkeun teu kadongkel doser potong bae. Datang ke kuari nyana mata ieu jalan set menuju Palestina ti disebutna ta eta didinya aya kuburanna sisi jalan jadi urang lamun darah di mobil bae kadeulean kuburan Kanjeng Nabi Musa teh sisi jalan eta nolol kuari sekitar sakieu ta petina eta teh terus digali dikandapkeun teu bisa ditutupan kuari ngingrai deui jadi kuari kadeuleun bae ke lamun urang lamun kuari kukala kali itu ilu ge kuburan itu darah ka Kanjeng Nabi Musa kuburan sisi jalan jadi orang di mobil baik katingali nah set cara pasti belah katu katingali tak eta kuburan Kanjeng Nabi Musa gitulah makom Kanjeng Nabi Musa sampai ke ayeuna ge eta ditutupan nyingrai deui digali kana teu bisa doser dek dipindahkeun dek dikondisikan kuburan Kanjeng Nabi Musa ulah di sisi jalan tetep bae teu bisa didinya bae datang ka kuari gitulah kuburan Kanjeng Nabi Musa alaihi salam beres jelema nu 40 tahun didinya bolak-balik kadinya bae pae kemudian Kanjeng Nabi Musa na maot termasuk Kanjeng Nabi Harun mah belah kitu ti Kanjeng Nabi Musa sekitar 10 meter kadinya ta eta teh biasa Kanjeng Nabi Harun mah kahandap biasa henteu nyingrai teh naon malah cak sariwayat mah eta teh geus dipindahkeun ka dieu ka Yaman tapi cak sariwayat mah aya nu ngaku di Yaman kuburan Kanjeng Nabi Harun teh cak sariwayat di Yaman dihijikeun Kanjeng Nabi Daud Kanjeng Nabi Hud Kanjeng Nabi Harun di Yaman aya perkuburan para nabi-nabi eta adalah di Yaman mentak orang Amerika sieun ka Yaman mah sebab pernah deteksi ku Amerika di Yaman teh loba di jero taneuh nu keur jalalikir bae la ilaha illallah ieu di jero taneuh bae kekieuan bae cak urang Amerika nanaonan eta la ilaha illallah sieun teh ya negara leutik tapi dipake ka sieun Indonesia mah dipake ka hayang jasa ku Amerika nu mantak dicumbu Indonesia mah dicumbu ieu teh ieu nu didahar ku urang jeung nu dibawa ka Amerika hampir bagi dua bahkan leuwihan nu dibawa ka Amerika ieu teh nu didahar ku bangsa Indonesia jeung nu dibawaan ka Amerika teh lobaan nu dibawaan ka ditu nyeri hate urang lamun nyaho mah pan bisa kitu atuh nu di luhurna babagi tah asal aman bae masyaallah mandak makin jadi presiden makin nikmat nikmat Eta kos gitu di sisi gigir lah gaji presiden mah sabaraha duit tapi di sisi gigirna luar biasa gitulah keayaan Indonesia dipake ka bongbol jeung dipake ka bita ku subur-suburna Indonesia urang lamun hayang nyaho ka jeroan Indonesia mun urang tek jadi menteri nyaho bakal horeng kieu Indonesia ya ai jadi gubernur ge nyaho ngan can berdaya ai lain di lokasi nama tapi lamun di lokasi na sarua gubernur oge tapi Yaman dipake kasieun lantaran di dijalah perkuburan para nabi para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tapi di Indonesia ge teh tetep dipake kasieun sieun di Indonesia ge teh dipake kasieun teh Islam ortodok Islam salaf mendak kuari dimodernkeun supaya rapuh lain sistem moderna anu salah sistem modern mah luar biasa hebatna pendidikan jadi maju cuman asal geus kos kitu bae rapuh dibeli ku duit asal nu dikaharepkeunana dunya geus bae handap kabelah dieuna terus serangan anu luar biasa kaharepna mah wallahu a'lam kumaha meureun ke agama di Indonesia kuari keur meujeuna diacak-acak asa kieu asa kitu teu meunang salah nanya kuari ge nah ieu kaharepna mah wallahu a'lam bakal kumaha meureun tah tidinya wa nabi Yusa badal arba'in sabada 40 tahun diangkat jadi nabi Kangjeng Nabi Yusa alaihi salam angkat jadi nabi
diperintahkan ku Gusti Allah supaya merangan kaum Jabarin anu jarangkung gede teh. Nah ieu lalakonna Kangjeng Nabi Yusa berangkat jeung kaumna nu dua kabilah teh Yusa bin Nun jeung Kalib ya berangkat bebarengan jeung Israel Bani Israel anu patuh tadi merangan kaum-kaum Jabarin. Tidinya taktik perang anu luar biasa. Ternyata begitu di perangan teh bener tanagaan sakitu jangkung gede dage eleh eta ku Kangjeng Nabi Yusa jeung kaumna. Poe eta poe Jumat hari teh lantaran serangan dahsyat luar biasa perang ka magriban. Lamun ieu eureun bahaya can tuntas perang eta mata poe ku Gusti Allah, mata poe di-stop heula ka malaikat. Malaikat stop eureun heula sajam. Ulah kasurup atau malaikat nunyekelan mata poe geus berat teh. Sajam tak Gusti Allah kena tuntas heula perang, tuntas sajam. Cep beres eleh kaum Jabarin kakara geus berangkatkeun diberangkatkeun deui. Jadi sejarahna seumur dunia ieu teu pernah panon poe di stop ku Gusti Allah kecuali ke waktu peperangan Nabi Yusa ngalawan kaum Jabarin lantaran kandas waktu kurang sajam eta panon poe di stop sajam. Masya Allah asal alagaan nyetep panon poe kira-kira eta sajam ukibat lahu syamsu sa'atan hatta faragha min qitalihim sehingga selesai perang ngalawan kaum Jabarin. Masya Allah mantap. Diriwayatkan Imam Ahmad dina musnada kana hadis inna syamsa lam tuhbas ala basharin. Aya hadis tu diriwayatkan ku Imam Ahmad bahasana kieu inna syamsa lam tuhbas ala basharin sanjana manusia teu pernah disengker, teu pernah ditahan terhadap manusia mana bae illa liusa kecuali pernah ditahan sajam pikeun Kangjeng Nabi Musa layali asara ila Baitul Muqaddas dina peutingan berangkat menuju Baitul Muqaddas. Ya Allah ya Rabbi. Aya naon di Indonesia? Luar biasa istimewa alhamdulillahirabbil alamin seger bae di Indonesia. Komo muludan mah dog beres mawa berkat bukan seger. Seger eta. Ih, itu bisa dilegitkeun teu bisa. Mata kalau mau nanyakan pasar Cikupa jeung pasar Kemis, ieu sih iraha nyenggolna tukang cau caknya ketika bulan Maulud. Datang ka cau-cau nu petot beak kabeh. Berkah Kangjeng Nabi cau nu petot bae beak geus pokona. Nu disebut cau hansip teh beak kabeh. Ieu berkah Maulud. Insyaallah. Eseun di Indonesia mah. Lain lalagaan sebab di golongannya anak malah Sudomo teh lain jelema letik kemudian nyana teh diutus ku patikan ka dieu titah ngakristenkeun Indonesia kristenisasi modalnya na bage miliaran encan ti ditu dibere hidayah ku Gusti Allah asup Islam nyana kuari ngomongna Islam bae cek nyana teh jangan sekali-kali ikut agama Kristen salah itu cek nyana salah komo imanu di Bandung teh Matius ngomong nage salah total orang yang masuk Kristen itu salah sebab tidak ada instruksi dari Tuhan bahwa Isa adalah Tuhan tidak ada lamun dibacakan sejarah nanti memeh Kangjeng Nabi 300 tahun sebelum Kangjeng 350 tahun sebelum Kangjeng Nabi eta teh aya kitu perkumpulan dewan-dewan gereja ngabahas tentang ketuhanan yang asli dibahas bahwa Isa mah bukan Tuhan dicerca langsung harus dituhankan tak iya anu besar anu gede-gedean mah setelah Konstantinopel tak eta teh anu trinitas Bapa adalah Tuhan Anak adalah Tuhan Roh Kudus adalah Tuhan tetapi kita bingung katanya Tuhan itu kan satu maka yang tiga kita jadikan satu kumaha sih eta heran tilu jadi hiji. Nah iyalah maka Konstantinopel teh aya 3 aya Konstantinopel 1 musyawarah pertama pada tahun sekian yang kedua yang ketiga nah ieu kuari teh geus berjumlah 12 kali kumpulan gereja dunia jangan jangan mengkaburkan Tuhan yang asli tidak ada instruksi dari Allah bahwa Isa adalah Tuhan tidak ada Maryam adalah bukan Tuhan Roh Kudus Jibril adalah bukan Tuhan
di Injil aslina nama Bibelna kos kitu tah kuari dipengkol-pengkolkeun Sudomo nyana ngomong, Matius ngomong, dan berbagai misionaris nu baheula ngiristenkeun Indonesia ngaromong salah itu coba gedengekeun pidatona. Nah iyalah nu mantap kurang aneh ieu kuari di urang teh Kristen teh berkembang padahal geus disalah-salahkeun geus dilain-lainkeun aslina Injil mah Tuhan adalah Allah Subhanahu. Nabi Isa adalah seorang rasul utusannya, tidak berbeda dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan kulantaran kerajaan kaisar kekaisaranana dek ditimbulkeun deui, sedangkeun cak Kanjeng Nabi la kaisara ba'dahu kaisar sabada paehna kaisar. Tidak ada cak Kanjeng Nabi la kaisara la kisra ba'da mauti, tidak ada Kisra setelah mati Kisra. Cak Kanjeng Nabi bener ti Kanjeng Nabi kaisar jeung eueuh Kisra. Nah kadieu kekaisaran teh bahasa Kanjeng Nabi kaisar, di urang mah kaisar. Kekaisaran teh geus mentak hayang timbul deui melalui dewan-dewan gereja. Itulah disebut konsili. Konsili adalah kumpulan-kumpulan dewan-dewan gereja nek ngaburkan Tuhan anu asli. Terus ti mimiti kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh. Nah setelah katujuh ti Paus Panas Yohanes nu kamari modar. Nah kuari timbul deui geus aya konsili anu kesekian kalina. Ieu kuari teh kuari keur mejeuna luar biasa anu kunyana diulah-ulah zina, diulah-ulah seks, malah nyana kamari skandal seks. Nyanana Paus na coba nu kunyana diulah-ulah orang suci mah teu meunang jeung awewe. Ayeuna hudang bingungnya nah jadi jelema suci hayang tapi nu ieu nah hayang disucikeun deui. Masya Allah. Nah geus keun bae tah mah urusannya na dek nipu urang tah mah dek nipu Al-Qur'an dek nipu mukminin pe urusannya na urusan urang mah urusan urang bae. Urang nu mayoritas Islam di Indonesia sing hade la tatakhizu ulah ngajadikeun maraneh kabeh al yahuda wan nasara aulia. RT ulah Nasrani, RW ulah Nasrani, lurah camat ulah Yahudi Nasrani, bupati ulah Yahudi Nasrani, terus sampai presiden ulah. Alhamdulillah di urang mah teu pernah aya presiden Nasrani, teu pernah aya presiden Yahudi, teu pernah ngan diluhureun presiden aya. Aduh lebih parah tuh boneka-boneka aya di urang teh kitu. Memang keayaan Indonesia mah ieu mah sakadar nyaho bae, asal nyaho bae bahwa negara urang mah dikuasai ku eta ku bule nu kuari mah hideung. Teh di urang tetap Islam tapi berusaha nyana supaya ulah mengenal Al-Qur'an, liberalkeun, kapitaliskeun yeuh negara teh. Maka nini urang baheula ngomong ceng sing hade engke mah unggal masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja lain kasap nini urang lantaran penggede di luhur setelah berjuang ieu menandatangani demokrasi. Nah ieu demokrasi teh kos kieu ye nya dengan hak asasi manusia HAM teu anggeus urusanana tetep we nu gede makin gede nu leutik makin leutik nu gede ngegelek ka nu leutik nyepak ngikut ka nu leutik ieu adalah HAM kos ieu urusanana. Sapira hukum buatan manusia moal aya hukum nu paling jujur jeung adil kecuali nu boga hukumna nu nyieun hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang geus teu percaya ka hukum Al-Qur'an malah percayaan ka hukum buatan manusia nu bisa digulak-gilekeun nu taun ieu mah kieu taun itu mah kitu buatan manusia eta nu ku urang dipercayai. Ai Qur'an mah nu paten ti Gusti Allah urang kurang percaya ngomong doang percaya buktina teu dilaksanakeun. Buktina teu dilaksanakeun ieu teh eueuh hiji hukum anu tertera menang ti Al-Qur'anul Karim. Berarti negara urang teh bisa disebutkan negara bok-brok. Jadi bok-brok bin. Eta negara tapi urang nama alhamdulillahirabbil
alami di tengah-tengah kebokbrokan negara lantarannya teu make Al-Qur'an, berarti bokbrok teu make Al-Qur'an teh make buatan manusia. Di tengah-tengah kebokbrokan pemerintah tapi tetep bae anu dijadikeun wali ku Gusti Allah rakyat teh. Anu geus 12 kali jadi wali teh. Wali. Ayo dijadikan ulama solihin, loba solihin dan lain-lain sebagainya. Inilah di tengah-tengah kebokbrokan negara, tapi alhamdulillahirabbil urang bisa ngadengikeun Al-Qur'an, bisa ngajelaskeun Al-Qur'an. Bahkan anu make mah ih kajen teuing batur mah aing mah embung atuh aing kudu ambalayah mah geus tereh paeh. Kredit aing mah moal aing mah bunga bank aing mah moal gejen teuing yang sia tah mah urusan ngamajukeun negara majukeun ku sia aing mah nyaho sadepa deui nyaho dua depa deui bakal paeh nu geus bak geus loba tadi Indonesia mah nu kos karar itu mantan pemerintah bae mantan DPR mantan pemerintah ngaromong kerja di pemerintah mah cedak kula aut-autan kiai kula mah hayang ieu tobat kumaha carana tobat dibere ku kula jalan berarti kan eta di jero hate leutik namanya kerja di pemerintah ge ceurik leutik sabarang ceurik bertentangan camat bae ge loba nu bertentangan jeung nuranina sarua bupati ge di nuranina mah aing teh jalain ki didikan awal nama basic nama ieu teh alif jabar abe jabar ba ieu teh lain kieu tapi ka dieuna nah kulantaran nafsu tak bae eun jadi bupatina atawa geus kolot masih keneh ngan geus kolot merenung nya eta kos kitu teh hese lain lalagahan lamun lain hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah ieu ulah sekali-kali di urang henteu alhamdulillah walaupun di monopoli ku nyana bodoh nu penting mah urang kuari ngadirikeun sing hade ngadirikeun lurah sing ade nu nyahoon ka alif jabar abe jabar ba aba mim jabar ta mim jabar ma ta jabar ta mata sing jare sia jabar sia mata sia sing ade ta itu keneh bangsa bupatina gubernurna anu bener-bener cinta bangsa jeung negara nu bisa ngabangun ulah sambarangan atuh ieu hartina ai bagus jeung jujur jasa mah moal ngan lumayan bae. Di tengah-tengah kerbok-brok aya nu lumayan urang di jero nu lumayan abeh ngeunaheun lalugina teu pati hararedang teuing ka pasar ngeunaheun urus surat menyurat ka kantor aya nu ngurusan urang ngaji aman ka masjid berjamaah salat Jumat urang laluasa tah eta kos kitu tapan ngeunah di zaman Soeharto mapan kumaha gitu di zaman Soeharto loba itu instruksi-instruksi gereja anu dipuatkeun melalui dewan melalui Soeharto tah putusan kudu terjemah teh eta di zaman Soeharto Pak kudu instruksi anu Jumat teh macam-macam kuari geus ada perintah batin geus ada henteu deui alhamdulillah tinggal kitu jeung kitu nah ieulah ulah sakali-kali deui nyin pamimpin Nasrani jeung Yahudi lantaran cak Allah indallaha la yahdil qaumaz jelema nu ngajadikeun pamimpin Yahudi jeung Nasrani zalim sedangkan cek Allah moal mere hidayah jeung petunjuk ka jelema nu zalim sing ade urang teh ulah termasuk jelema nu zalim fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya panyakitan aya lemah pertekadanan jeung keyakinan terhadap kepangeranan Allah jeung karasulan anjeun seperti Ki Abdullah bin Ubay anu bener-bener jadi tokoh munafik tah ieu bakal kadul nyana engke gegeuraan nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani nyana bakal ngajadikeun Yahudi sebagai pemimpin ninggalkeun anjeun yaquluna ngomongna nakhsha tusibana dairah tempan urang kabehan besi kakenaan ku bahaya ku bencana lamun urang teu nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani engke di akhir urang bakal kumaha sedengkeun kepemimpinan Muhammad teh can jelas can sampurna kakarak endeuk agag-agagan hungkul lah mani nyalindung ka nu jelas bae ieu antara Abdullah bin Ubay jeung Ubadah bin Somit cak sariwayat mah ieu teh keur pelebah ki
dihitung naon ngaranna kondak ketika Ubay Abdullah bin Ubay teh ya ngobrol jeung Ubadah bin Somit. Begitu ngobrol cek manehanana kieu Ubadah jasa bener nama ieu urang teu puguh dipimpin ku Muhammad perang sanggeus perang urang can karuhan menang jeung eleh mun urang eleh urang diembargo pan ku Yahudi hese dahar hese nginum dibekot ku Yahudi teh ya. Komo lamun kadituna urang paila hujan-hujan kabelah dituna teh kemarau panjang sedengkeun nu boga duit papan Yahudi jeung Nasrani lamun urang ayeuna nuturkeun Muhammad bae asana paeh kalaparan urang geus aing mah kajian kumaha ge deuk milu ka rombongan Yahudi bae kajian kumaha ge tetep bae eta padahal mah nyana tatadina babarengan jeung mukminin tapi ketika dak berhadapan jeung kafir nyana endahan ngadukung ka ditu. Cak Ubadah bin Somit teh teu kitu. Cak Ubadah bin Somit kula mah ya kula ye kajen kumaha ge tetep bae deuk ngadukung mukmin kula. Geus lila hirup jadi Yahudi. Geus lila kula bergaul jeung Nasrani. Jadu jelas urang teh ngan saukur nindes doang. Ja nu sabenerna mah kebenaran mah tetep aya di Muhammad, tetep bae. Aing geus lila hirup jadi Yahudi jeung jadi Nasrani. Kuari mah aing mah deuk berbalik. Aing deuk jeung Muhammad bae. Ubadah bin Somit mah bebeja ka Kangjeng Nabi. Kieu hampura Kangjeng. Lain kuna naon eta Abdullah bin Ubay pan bareng jeung mukminin datang ka ditu nama endahan milu ka ditu. Tah ieu mah kula sakadar bebeja. Kula mah ieu menta hampura deuk terus berjuang jeung Kangjeng kumaha. Tah aya kos kitu tah madak Abdullah bin Ubay mah kakentong Yahudi tah caknya teh ya caknya munafik aing mah kajen kumaha ge deuk jeung Yahudi bae deuk kajadikeun pamimpin teh Yahudi moal Muhammad ka dituna hese dahar panblon tah Abdullah tah eta teh keur diperbincangkeun gitu Kangjeng Nabi pan teu nyahoeun maka turunlah ayat Fatarul ladzina Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya gering aya panyakitan lemah pertekadanana nyana gegeraan bae dedeuhan asi-asian ngajadikeun pamimpin ka para Yahudi jeung Nasrani ieu bakal kadeule jelemana ngaranna Abdullah bin Ubay bin Salul nyahoan geus ku Kangjeng Nabi ngomongna kumaha nyana yaquluna nakhsa bari minta hampura ya ka Kangjeng Nabi kami berbalik na ka Yahudi rombongan Abdullah bin Ubay kami berbalik na ka rombongan Yahudi teh ye kami terarempan antusibana dairah besing ke perputaran waktu aya paila kami lamun milu ka Yahudi mah deres we disuplai lamun perang eleh kami mah tetep bae pan dikucuran sedengkeun walayatimu amru Muhammadin can sampurna urusan Muhammad mah engke kaditu namun kami nuturkeun Muhammad fala yamiruna moal anu mere dahar nginum kami ke dibekot tah daripada kami dibekot di embargo maning kami mah milu ka rombongan Yahudi tarolol tak eta kos kitu tadi zaman perang 45 ge kamari emang teu saeutik itu nu belok ka Belanda loba jasa anu tatadina bangun tegerdak ba dibere susu doang susu dibere susu ku Belanda teh milu ka Belanda ngabocor-bocorkeun rahasia negara teu saeutik eta nu kos itu prajurit teh lah aing daripada paeh berjuang ja kieu-kieu keneh mendingan ieu bae geus puguh kacang aya susu aya malah aya susu nu eta ge aya teu saeutik teh diurang ge kos itu masyaallah ya kari atuh kiai geus sarua bae aing berjuang negakeun agama Allah deuk bae dipanggil ku Golkar dayahna ieu bae juga naik panggung hidup nu kamari mamawa takrib nu kamari mamawa riad kuari mamawa anak map hidup pan eta teh ngahidup liberal ngaranna nu mantap kiai ara rembung ge lain teu bisa ngomong lain teu bisa naon jadi kos kitu teh ji pan aing ngagugulung Quran pan Quran mah bertolak belakang jeung eta demokrasi jadi Quran mah aya ge demokrasi teh di jero syariat ari ieu mah demokrasi teh jadi huluna
Jadi kaditu nanti apa dia teh pemerintahan hapan lain Quran ai sapopoe nu diceklan takrib jeung riyad ai di panggung hedo cak Allah ditolol tak kiai morosot baralik santri baralik geus lain Quran deui baralik kiai Golkar rata-rata muridna baralik kabeh nyana sok mikiran kunaonnya caca aing cenah maca kitab gitu-gitu keneh ngajelaskeun gitu-gitu keneh hate sia kiai goblok. Emang golan pan kusia teh dibilukeun hate sia ka demokrasi ham ka ditu pan nu dipabaca kusia Quran disampaikan ka santri Quran ai sia hidup-hidup ta eta Allah nalekeun tolol da budak ngagugulung Quran tapi anu dihidup-hidup gitu Amerika nu dihidup-hidup Belanda tolol tama kiai itu nu lain kiai oh nah memang pinarakaeun sia cak lain kiai sial aduh kumaha tah hidup-hidup kos gitu ieu mah keur carita hukum nu asli mah Al-Qur'an dibawa ku kiai dikitabkeun jadi takrib jadi riyad kebelah dituna nu ku urang dibaca tadi kebelah dituna mah atuh ku Imam Syafi'i ayeuna ku jana ngan dibaca doang nu dipake eta kitabna salah tuh tah nu mantak teu kapercaya ku masyarakat rukun wudu nu kaluar ti sungut kiai Golkar teu laku laku bae kajian hukum lagi di zaman Soeharto mamarahannya nak marah tinggal marah aja teman Allah nu teu ngalakukeunana sabab naon lain disungut lain di hati ai hatena Golkar ai sungutna Quran itu bertolak belakang budak leutik ge ngisi ngan hitutan tut budak leutik hitutan besi teu kaharti salah hatena tah hate salah lain ngagungkeun Al-Qur'an deui tapi liberalisasi berarti kadituna kristenisasi teh kiai anu ngahayu-hayu di dinya teh berarti ngangristenkeun gitu teh mun dijerokeun mah kurang jangan aing mah sia katipu nya ge henteu ngan katipu sia teh yaho berarti sia ieu teh cenah aing mah ngan seukur dibere motor doang leg-leg ku sia motor oh jerona kos kitu teh cenah meureun teh mah zaman Soeharto zaman kuari mah mimbabi aola zaman kuari mah sawaun kana fi zaman Soeharto wa sawaun kana fi zaman iya pada bae ge iya ge weh ora beda emang konon sia mah aduh juri urang mau numpak kuda beureun ka dieu tah atuh ya isi mah kedel ngebengong konon ge ora iso ya ya Allah ya Rabbi Gusti tah namantak mangga bae endek mah ulah urang naon sababna aing isarekan ku atuh ku Gusti Allah los ya are endek los ai endek mah pek hayuh bae tuh sia ngagugulung nu kos karana itu Qur'anna dibacakeun ka santrina tapi nyana hayu-hayu hukum menang manusia lamun nyaon kiaina tukang ibadah hudang ti peuting isin berarti lain di hati lain disebut isin atuh oh dibawa dipapagkeun make sedan oh dihidup-hidup ku masyarakat hidup kiai oh aing hebat cek jadan dail naik kiai oh hidup nomor 2 hidup khairul umur ausatu aja kira bang bagusna tengahna aing awewe nu tengahna aja tolol teh kiai aduh sagada dipapageun dibere 3 juta eta Quran kunyana geus dilindes dileungitkeun mantak teu percaya lah daripada aing santri eueuh nyeun yayasan aing emang orientasi ka dunia atau dunia bae terus pelumpatanana jeung pelampiasan nyeun yayasan aing kajian kumaha ge sanawiyah aing pelampiasan lain berangkat ti mimiti dekat didik jelema nyeun ibtidaiyah sanawiyah ale eta mah rada deureuh suka kitu mah eta nu pelampiasan santri aing baralik aing mah manjing nyeun yayasan cek Allah tolol sia lain tobat ka aing endahan hayu gogolong ka situ beuki acur bae terus bae beuki bau maknawi aya di ambean mah tuh make minyak iseuni maknawina hate jelema teu narima bau lantaran embung kanu bau-bau mah teu karasa lain tobat tambah leleb mun deuk make Al-Qur'an atuh bacakeun geus ngaraneh bae ka ditu tah nu sakola nu karuliah los kada ditu sok saya terus kendaraan moal kebeli paling 1000 tahun doang los ayo santri-santri teh ulah geus ngadoakeun bae supaya aman ai kudu milu
Aduh, liwat dari tetetek, ayo kiai sorban waktu udang-udang. Oh iya meliwat ke kampanye. Gula meliwat deh kayak gitu kan terus pakai sorban, pakai jubah deh. Jubah mah para di sholat, kiai tolol. Gula seri beri jadela, jangan kiai bau kasih eta. Bener aja, acak-acakan gak dia. Acak-acakan, nangsa acak-acakan, nang Allah atuh. Lantaran lain di hati, lain di sumut. Beres, tebak di kos gitu. Islamun kiai nu hidup-hidupan kos gitu, teu kudu didoakeun gua saja. Uji ajur sorangan. Ajur sorangan. Nafsan tusibana dairah kami manumantak ngadukung Yahudi ge lantaran rempan geus aya bencana datang paila teh eleh perang teh sedangkeun nuturkeun Muhammad macan jelas walayati Muhammadin geus kaditu namun kami aya kasusahan falayamiruna moalaya nu mere sogokan jeung daharan kadahareun jeung inuman atuh kami diembargo teu kuat mandak maningan milu ka Yahudi bae sakadar mikiran beuteung mah kos kitu. Mentajak Allah fa'asallahu ayatiya bil fathi aw amrin min indi maka manawa Gusti Allah manawa ka Gusti Allah mah ieu adalah merupakan suatu kepastian lantaran di mana Allah dek ngadatangkeun kabagusan make bahasa paasa eta teh bahasa anu yakin jeung bahasa anu pasti. Jadi lain sakadar susuganan jeung boa-boa lain mamanawianan lain ngan bahasana bae fa'asa Allahu ayatiya padahal manana teh yakin jeung pasti fa'asa Allahu ayatiya pasti Allah bakal ngadatangkeun bil fatih kalawan kemenangan lamun jelema memperjuangkeun agama total memperjuangkan agama telurak lirik karena dunia telurak lirik karena materi telurak lirik karena makhluk fa'asallahu ayatiya bil pati pasti Allah bakal ngamenangkeun basi jasa ieu teh fa'asallahu ayatiya bil pati ngamenangkeun lantaran Kanjeng Nabi izhari diri keur ngajelaskeun keur ngaopenkeun keur ngebrehkeun ngalahirkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala pasti tapi ka Kanjeng Nabi teh dijelaskan fa'asallahu ayatiya bil fathi pasti Allah bakal mereka menangan ditulungan bin nasri nabi bejakeun kitu Muhammad pasti ditulungan lantaran keur ngajelaskeun dakwah ngadakwahkeun nyampaikeun agama Allah nu asli ditulung ku Allah eta ka Kanjeng Nabi kuari ge sarua bae lamun ngajelaskeun anak lamun manehanana memang liilai kalimatilana beneran ditulungan ku Allah geus sabaraha kali dek dibunuh Osama bin Laden tetep bae ditulungan bae dan sederetan para wali-wali Allah di zaman kamari ieu zaman kejayaan Islam di zaman Raden Patah anu pohara jasa ditulungan terus kabelah dieuna eleh naon sababna ta lantaran izhar dinna ieu setengah-setengah kiai bae ku ari boku urang kiai di deuleuna setengah-setengah agama 50% dunia 50% buktina ketika disogok daek ketika asup ka DPR jana kiai padahal mah geus lain ngagugulung agama deui ketika kiai jadi bupati geus teu ngomongkeun agama deui agama hanya jadi lipen doang padahal di jero nama deuk ngerau keuntungan proyek ciu tuh mantak iya Yahudi jeung Nasrani teh nyaho kelemahan Islam adalah duit cakena dibere ku nya dek ieu naon majelis bangun nya naon deui sekolah bangun nya naon deui pondok pesantren bangun tak setelah dibangun lek bae menang ti Nasrani nyieun nya gereja belah dinya geus bae bisa ngomong cau au minimal cicing cak Yahudi jeung Nasrani teh sia aing nyieun gereja dinya eueun bisa ngomong lantaran eta masjid geus dipangnyieunkeun negara kita kan demokrasi
atuh udah sama-sama saya dukung kamu, sekarang saya dukung kamu. Endahan kiai anu ceramah, saudara-saudara salantaran di negara orang mana negara demokrasi kamari orang dipanggil ke masjid saking mewahna orang beribadah atuh tenang bebas ngeunaheun naon salahna nyana dek nyin gereja belah dinya yuk orang gotong royong di gerejanya tolong teu coba kiai goblok teu kiai aya eta di Cisoka hiji kiaina belah raja hiji kiaina nu kos sekarang itu teh pasar Kemis doang eueuh. Alhamdulillah di pasar Kemis mah can kasogok masalahna padahal ngarep-ngarep sarua bae nya lagi. Jadi itu kumaha acak-acakan agama bentrok lah kiai jeung kiai ieu anti kiai itu mah kos kitu da kumaha tuh beuki bau bae di mata muslimin mukminin bau kajenting hebat jelemana kasep jelemana ngan kitu karakterna bau bae teu hayangan ilmu di dadana loba teu hayangan nyadap ilmuna naon sababna lantaran dipake salah sakadar dibere mobil doang dibangun yayasan doang nyana ngahayukeun gotong royong ka gereja naudzubillah min dzalik ieu lah kos kitu teh jaho kelemahanana nu mantak geus ulah bae geus ulah titik agama hiji geus sakitu bae malah mun bisa mah nulu dari teu kudu hayang berkat kecuali gede. Cenah kieu masuk gitu memang gitu sebenarnya di urang tuh fasallahu ayati bil fatibasi Allah bakal ngamenangkeun ka jelema anu ngajelaskeun agama anu murni agamana musuh ge hayang nyahoeun ieu agama nu asli teh kos kumaha sih atuh kaum muslimah sanajan nu tilok salat ge aya ngadengekeun lah carana teh bener nu kumaha sih nu bener kumaha sih teh grah nyaho kuari mah cak kiai teh cak kiai mabok haram awas ya nyana mabok tapi tetep aja nyana ceramah goblok sia haram mabok nyana ge mabok padahal sia nyaho di mana aing ngaji di kiai sia mabok aing lain deui aing mah aing hukum mah hukum jakeun teh eta tolol tah kos kitu teh goblok eta jelema nu kos kitu teh jadi tetep jarage ceramah ka batur mah ulah mah mabok sia haram sia mabok ulah nu lain jakeun teh aing mah lain deui aing mah lain deui pokona haram tah eta hasil daripada ngaji kunyana kadenge oh jaheun ngaji coba sebenarnya kredit haram apa henteu sih haram kredit zaman kuari teh haram aya ge kredit teh nu halal mun cash jeung kredit eta adalah akur hargana ketika teh akur haram riba nyana ngredit motor goblok sih haram tah sia ulah ka aing heula na lawan ka aing mah butuh siapa ulah itu tuh nu ngredit ribut nu ngredit ribut aing diharamkeun ku sia teu ngredit bae jadi aing mah ngaji atuh aing ge sarua ngaji sia ngredit teh atuh aing ge sarua ngredit sia ngredit atuh ulah marah henteu tetep marah nu ngredit tolol eta jelema ya karim Masyaallah wa yati bil fati pasti Allah ngamenangkeun ka jelema nu ngadirikeun nganjeurkeun agama Allah anu bener ditulungan bae ku Allah au amrin min indi atawa Allah bakal ngadatangkeun perkara ti Gusti Allah langsung engke bakal katembong jelema nu kamari susulumputan munafekna di hareupeun mah subuhun daud tapi dutak ditukangeun mah meurepan tah eta teh moal bisa kanyahoan kecuali langsung dibere nyaho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amrin min ini Muhammad bakal kanyahoan ke ge kadeuleu kabukang ke kedok para munafikin bakal kaisinan ke ge ku anjeun Muhammad bener bae nu tadina Abdullah bin Ubay jeung serombonganna di hareupeun Kangjeng teh waduh bertekuk lutut kumaha ceuk Muhammad bae tapi ternyata kakara dihareupeun jeung permasalahan perang leutik tapi tetep bae nyana ngagelok ka ditu nah ieu bakal kanyahoan ceuk Gusti Allah bener bae rombongan Abdullah bin Ubay bin Salul ieu adalah kanyahoan kedok kamunafikanana dibuka langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin
maka jaradilah para munafikin teh karena naon nu kumanehna disamarkeun disimbutan di jero hatena kamang-mangan jeung asi-asian jeung para kafir hubungan-hubungan jeung para kafirin teh dimina nyana kaduhung kabeh tadi namanya teh hubungan jeung kafir teh disumput-sumput dibuni-buni tadi mah kamang-mangan karaguan terhadap karasulan Kangjeng Nabi teh disumput-sumput dibuni-buni dirahasiakeun tapi kuari mah langsung ku Gusti Allah dibukakeun kamang-mangan terhadap anjeun Muhammad kemudian asi-asian jeung kafirin ngajadikeun kafirin Nasrani jeung Yahudi teh sebagai tulang punggungna sebagai pamimpinna kuari dijelaskeun ku Gusti Allah langsung jadi nyana akhirna kabuka isin nu mantak payusbihu nadimin atuh akhir namanya jadi isin kanyahoan ku Kangjeng Nabi bahwa dirina ieu adalah geus teu iman ka Kangjeng Nabi atuh makin menjadi-jadi ku ari mah wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda imanihim tinggal mukminin bae anu nyaksikeun karombongan Abdullah bin Ubay teh heran kabeh ngararobrol hareran kabeh heuy kunaon coba orang karumpul di dieu cek mukminin enak aya teh Abdullah bin Ubay dihareupeun mu Kangjeng pohara amat nya depakna depak luar biasa aju di urang ngeunaheun jasa ngomongna jeung barahanna pohara jasa eta Abdullah bin Ubay ku pohara asana urang daek nokohkeun kanyana mun ayana naon teh mah nyalalah nu dihareupna jaka Muhammad sakitu depana ka urang sakieu sopanna balabahna anu luar biasa eta Abdullah bin Ubay jeung babaturanana heran aing mah emang kunaon gitu aduh pan nyana teh ngomongna mah keur ieu nyana ngomongna innahum la ma'akum cak nyana ieu kami teh ieu babarengan jeung maneh ieu urang ka maneh ge babarengan skala kacai jadi salui kadarat jadi salawga kayu urang babarengan sasapapait saba manis pokona mah yuk urang babarengan pan ngomong lah kos kitu eta Abdullah bin Ubay tak kos kitu tak tapi pan eta kuari deuleu tuh kuari nyana horeganan jeung Yahudi jeung Nasrani aduh ampun eta urang katipu cak mukminin teh eta teh ngarobrol kos kali itu emplok-emplokan belah ditu ngobrol kitu belah dia ngomong ngeherankeun ka Abdullah bin Ubay anu nyana teh anu sabenerna ka Abdullah bin Ubay daek dipimpin lain kunaon buageurna jeung sopan santuna pinterna nu luar biasa mun ku urang kadeuleu di hadapan Kangjeng Nabi masyaallah ngusuk depak tapi horenganan hatena ka ditu tah ieu teh deuk nyaritakeun ayat kaheran-heranan mukminin ku tingkah Abdullah bin Ubay mantak wa yaqul ladina amanu nyarita jelema nu arariman libadihim kasawarehna ketika dibongkar kedokna para Yahudi tajubali heran ye aha ulail ladina aqsamu billahi jahda aimanihim heran amat apa eta jelema-jelema eta anu tatadina sumpah jara teh ngumbar sumpah nu sumpah ge pohara jasa sumpah na gecak nyana teh innahum la ma'akum eta pan sumpah nyana sanyana kami kabeh ieu adalah pendukung muarane nyana sumpah maka innahum la ma'akum iba bahasa mukminin bahasa nyana nama kami bahasa Abdullah bin Ubay nama kami teh ngadukung kamarana ngadukung perjuangan Muhammad disapertikeun ku mukminin heuy pancak nyana teh cenah innahum lama aku nyana teh apan cenah deuk babarengan jeung urang ngomongna tapi pan kuari ka ditu herannya aduh ampun tah ieu ngabahasakeun kaheran-heranan mukminin terhadap tingkah Abdullah bin Ubay jeung serombonganana munafik teh kos kitu dibuktikan kuari ku urang di urang kos kitu percis di urang percis jasa masyaallah eta si budak eka panggih keur naik motornya mendak hampir ngaguling motornya mendak nanya eta waduh luar biasa horenganan hate nama masya Allah kanyahoan kabeh eta sakitu bageurna hanes kurang harita mah dijadikeun pamimpin masih pan ketua DKM horeng kos kitu horenganan
kanyahoannya ku urang katipu beh urang mah ngarobrol teh tah munafik teh kos kitu mantak sing hade basa anu mendek nah handap teh sing hade soang mun keur anjir kitu aya urang heo teh ka handap parek macok soang eta masyaallah teh soang ya karim ada munafik teh atau potongan soang orenganan ya Allah ya Rabbi itu kan padahal itu sumpah bin Ubay bainahum awakum tapi ternyata orenganan aduh ampun mantap habitat amaluhum fasbahu khosirin hancurlah batallah pagawean aranjeunna nu baragus nu kamari babarengan jeung urang ngobrolkeun agama Islam dakwah Islam nyana teh ngadukung kana perjuangan Muhammad kana katablegan Muhammad jeung urang babarengan eta teh kapan amal bagus tapi ternyata horenganan nyana milu ka Yahudi habitat a'maluhum hancur total pagawean nyana amal nyana nu bararagus beak kabeh kulantaran sakitu atuh fasbahu khosirin jadilah rombongan Abdullah bin Ubay munafik teh jadi rarugi tararuna di dunyana dihina-hina lantaran kedok-kedokna dibukakeun ku Kangjeng Nabi di hareupeun mukminin geus mukminin ge nyarahoeun kakedokan dibuka kedokna dibuka tutupna dibuka nyaok bahwanya munafik isin di akhirat ge disiksa ku Gusti Allah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar sanyada jelema munafik bakal jadi kerak neraka naudzubillah min dalik mantak sing hade di lembur urang ge loba jasa aya hiji di hiji daerah dek nyin gereja kemudian kabeh menentang aya ustad dibere duit rada gede meureunanan ke masyarakat buta tadina bagus jasa horenganan hatena ka ditu jawara onaman nyana mah teu ngadukung endahan ustad nu ngadukung berarti eta ustad munafik teh kos kitu teh munafik teh ustad eta ngaranna ustad munafik malah kiai deh kiai mah ngadukung minimal atuh ulah mere support kiai mah minimal sukut bae atuh kadanan ku nang tangan mah deuk iraha deui atuh urang nang tangan kafir anu jelas can nu beujeuh lah di daerah urang mah teh aya pembangunan kos kitu teh lamun aya pembangunan gereja masalahna lain sekedar gereja mah aya dewan gereja nyana mah bergerak melalui gereja beda jeung Islam masjid teh hanya sekedar sup ngaji keluar masalah anu bergerak di bidang dakwah adalah pondok pesantren aya gereja mah justru gereja aya dewan gereja disebut aya konsili artina perkumpulan dewan gereja nu sakupna aya nu internasional aya nu nasional matak aya gereja bahayana gede jasa kiai make rekomendasi kiai Golkar teh izinnya anak kiai munafik kita lakus kumaha sih naon nu dibaca kunyana Quran pan urang teh ulah resep umur hidup mah bahaya jasa kecuali urang geus jadi wali kemudian urang jadi pamimpin jadi gubernur urang teh atau orang jadi bupati nah masuklah ke gereja lain dek ngadirikeun gereja dakwahlah di jero gereja supaya gereja minimal ulah terlalu bergerak kadituna supaya arasup Islam apan eta teh tah nu kuari arasup Islam misionaris teh eta teh akibat aya gegeden asup ka gereja merelah petuah aya hidayah asup ka jero dadana konsulah nyana tek jeung para ulama-ulama 1 kali 2 kali 3 kali emang Allah deuk mere hidayah meureunana ternyata asup Islam awalna ieu teh penggede asup baheula ka gereja milu heula dakwah di jero gereja gitulah dongeng pasudomo teh ketika ngadengekeun Gus Dur di jero gereja kok begini kaluarnya na konsultasilah nyana jeung Hamzahas konsultasilah nyana jeung Menteri Agama konsultasilah nyana jeung kitu almarhum kiai teh katilu kiai teh asup Islam nu kuari di Bandung teh awalna ngadengekeun nyana di jero gereja petua-petua kiai dicerna ku nyana terus dipahami konsultasilah nyana jeung para tokoh-tokoh nu aya di luhur kemudian tak masuk ke Tasikmalaya terus ngobrol-ngobrol jeung kiai-kiai asup Islam tah lamun muskos itu silakan asup ke gereja dakwah tapi ngizinan nyin gereja mah ulah haram atuh
jadi kudu aya satahap-satahap apa asup ke gereja dakwah silahkan tapi lamun ngiji dan bahas sebab bergerakna di gereja ustad jeung kiai dibere jeung Samsu doang abeh ngebul ya Allah lain bere pirunan atuh tolol teh budak masyaallah salametkeun yuk diri urang salametkeun yuk keluarga urang salametkeun yuk negara urang salametkeun yuk bangsa urang abeh urang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala cintailah Rasul Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuturkeunlah ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang tuturkeun para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tuturkeun ucapan ulama-ulama anu balaler abeh urang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala indah amat mun urang di dunia babarengan jeung ahli Allah di akhirat digiring di bawah bendera ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala nikmat amat meureun urang ngeungkeuy ngabandayeun ka sorga ninggalkeun ahli-ahli dunia ninggalkeun ahli-ahli hukum-hukum manusia urang mah lantaran nuturkeun para ulama ka sorga tinggal anu kuarina menuhankan hukum-hukum manusia ngajeblos asup ka neraka jahanam naudzubillah min dzalik wa min sakali mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun keluarga urang anak incu urang disalametkeun tatangga urang ge disalametkeun ku Gusti Allah batur urang mukminin mukminat disalametkeun sehingga urang bener-bener menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala dibarakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.